Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Nuhun daramang mah. Abah oge Kang Kevin, alhamdulillah dina danget ayeuna aya hibar pangduati sadayana. Lami sono ka wargi-wargi sakali deui mugia urang salamina aya dina panangtayangan Allah Subhanahu wa taala. Kanca dangu ya aya yasana Ki Masram dina tahun 68-70 lah dongeng ieu mah salaresna. Mangga urang keureuy urang padar urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Kapincut ku Bandar Buntut. Yasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugi ka Opat bioskop teh filmna beda-beda. Tapi nahanya anu lalajo teh leuwih loba kana film cabul tibatan kanu film boga ajen. Komo ari kana film agama mah nu lalajo teh teu metet ngan ukur tengahna tina film cabul. Duit kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Sore eta teh Herman geus aya di alun-alun. Duit loba da pungguh tas narima setoran ti para agen. Keur pembukaan loto engke peuting. Paromana marah mai. Daweung ludeung hate gede. Da kitu atuh. Sifat jelema keur loba duit mah atawa keur manggih kasenangan. Mani teu sirikna saperti Gatot Kaca we. Teu cara keur panggih jeung kasusah. Awak leuleus tareunangan. Rek kaluar ti imah oge watekna teh haroream. Tapi kana barang dahar dadak-dadakan ngabogaan beuteung karet. Herman ngajanteng hareupeun bioskop Nusantara. Leungeunna duanana ngodok saku, beungeut tanggah nempoan gambar paeh anu ngajajar luhureun gedong bioskop. Tadina mah Herman teh rek lalajo ngan kabeneran karcisna beakeun. Atuh manehna ngajentul teu puguh we nempoan mojang anu lalar liwat ka beulah dinya. Panon seukeut pisan karitu ka dieu neangan anu lenjang. Lar ti wetan kakulonkeun aya Honda bebek ngaliwat. Anu tumpakna hiji mojang nu disebut mojang agogo tea. Sabab buuk jeung pakaian tur perhiasanana ge kabeh tina model agogo. Sakilat ku Herman kateuteub. Manehna rada ngajenghok. Nempo mojang nu sakitu luwesna teh. Dasar lalaki calaculu. Teu loba pikir deui. Motorna dilumpatkeun nyusul eta mojang anu bieu ngaliwat kana Honda bebek. Reok
nu diberi teh mengkol ka jalan Oto Iskandar Dinata. Dina pot kakidulkeun leok ka kulon ngaliwatan jalan Astana Anyar. Terus ke jalan Kopo. Ku Herman teh terus we dituturkeun di tukang heunana. Terus disiap dibarengan. Motor teh jadi ngarendeng jeung si Mojang. Red Herman ngareret ke si Mojang. Si Mojang ge ngaliuk nyeh dua nana imut. Herman beki wani we da ceuk pikirna ge geus jelas daekeun atuh pok we nanya. Mereka mana neng? Beda wangsul karo rompok. Tembal Nyi Mojang bari ngadilak semu nu gumeulis. Di mana kitu bumi teh? Ceuk Herman deui. Panon mah teu lesot neuteub. Caket di situ Aksan. Tembal si Mojang. Maka abotan gitu upami akang ngiring ngajajapeun ka bumi. Atur nuhun pisan. Sabios atuh ulah ngarepotkeun. Cek si Mojang semu bungaheun. Santeuna manehna teh geus kabandang ku Herman. Matak atoh teu nolak. Nya kitu deui Herman. Harita mah teu inget kanang Eti. Mojang anyar we nu jadi pikiranana teh. Gancangna carita Herman geus nepi ka situ saeur. Reg Herman eureun beh kulon. Herman ge milu eureun. Pok Herman nyarita. Balih mana bumi teh? Di palih kulon aya tangkal jambu. Mangga atuh karo rompok. Cek si Mojang mani dareh deh naker. Tapi Herman nolak. Manehna era keneh mun terus nganjang mah. Teuing kunaon teu kawas kanang Eti. Atur nuhun. Dah ayeuna mah bilih ngaganggu sareng sakedap deui oge magrib. Keun we anjing deui ka dieu amengan. Ceuk Herman kawas nu heueuh we sok salat. Kitu nya akang mah teu kersa diangkeun. Ceuk si Mojang bari malengpeng ku kelet nimbul ku imut. Ogoh we Herman dugdeg teu puguh. Jeung anehna teh kaditu ka dieu teu boleh bogoh. Komo ieu Mojang agogo keur mah boga rupa katambah sonagar pikaresepkeun. Sanes teu kersa diangkeun. Kirang sae we ari ayeuna mah. Keun lah enjing we nya pasosonten akang ka dieu deui. Teu acan nepangkeun nya. Nepangkeun heula atuh. Ceuk Herman bari solongkrong we sasalaman. Si Mojang sonagar pisan. Leungeun Herman teh joli tewak we kep sasalaman. Dampaleungeunna sirih tangkep. Hate sumeblak awak oge rada ngeleper. Ratnasari. Ceuk si Mojang bari imut. Nandang. Tembal Herman bet ngakukeun nandang. Teuing naon maksudna mah. Di mana gitu bumi Kang Nandang teh? Ceuk Ratna nanyakeun imah Herman. Di Paltilu. Tembal Herman. Ini kan tebih. Cekap we. Tong lambi teuing ieu teh. Punten we nya akang teh sanes nampik pangasih, sanes teu kersa diangkeun. Da ieu seueur kaprayogian keneh. Enjing mah salse tangtos akang amengan ka dieu. Ulah hilap atunya berita busa baraha ka dieuna Kang. Pasosonten we lah kinten tabuh 5. Awas upami bohong. Mali taros deui ku abdi. Upami pendak deui teh. Moal atuh Rat. Mangga atunya. Mangga Kang. Gleyeung Herman kakalerkeun dianteur ku paneuteub Ratna nu pinuh ku kageget. Nepi kalesna Herman leungit tina paneuteub. Geus kitu mah. Ratna ngarenghap sigana wae sugemaeun panggih jeung Herman teh. Sup kaburuan imahna. Motor distandarkeun ditepas, dipret, dikunci. Kanca dangu
Ari Ratna teh kaitung anak nu beunghar, imahna oge gedong. Perhiasanana loba da puguh ku bapana diogo pisan. Horeng si mana horeng, Ratna teh anak Mang Andi, emangna Nyi Kokom tea. Malah Nyi Kokom oge harita teh geus cicing di Mang Andi. Antara Nyi Kokom jeung Ratna teh layut pisan. Kata mah Ratna atoheun dibaturan ku Nyi Kokom teh. Mun init-initan sok bebarengan. Harita mah teu bareng soteh dumeh we Nyi Kokom keur kagok digawe. Harita Nyi Kokom keur diuk we bari maca buku. Barang nyaho Ratna datang, pok we Nyi Kokom nanya bari ngabanyolan. Aduh, digumira pisan, mangih naon Rat di jalan teh. Beda lah. Ayo nganterkeun nya. Sok pura-pura. Nya komo we atuh ce. Pan bieu teh penak sareng itu. Cek Ratna teu kebat. Sareng saha? Syukur we lah. Cece mah doa ka saha oge. Nah tuh tadi aku ka dieu. Cek Kokom. Isineun ce. Saur mah enjing cenah bade amengan ka dieu. Saha ngaranna? Urang mana deh Rat? Cek Kokom nanya deui. Nandang urang Cijerah. Lumayan we ce kasep teh. Keduheun Honda deui. Geura anjing oge tangtos ka dieu. Cek Ratna semua agul. Nya syukur we Rat. Ari geus aya nu rek mika nyaah mah. Sing hade-hade we. Ratna ngalayanana. Kudu bisa melihat lalaki. Sifat kudu titih rintih nya. Kudu bisa pergaulan cek Melayu teh mah. Ambeh lalaki beuki nyaaheun, beuki deudeheun. Ulah bener batur. Kagelisan teh sok dipake alat keur ngeret lalaki. Ratna mah omat ulah nurutan. Ulah nurutan. Sabab eta teh goreng kasebutna. Naon gelis-gelis teh. Cek Mang Andi nu norojo ti kamar tas salat magrib. Biasa we atuh Pak. Ulah api-api. Ngobrolkeun naon bieu teh? Siga-siga Rusiah kabungahan. Cik Bapak bejaan. Cek Mang Andi bari gek diuk. Eta cenah Mang. Ratna teh tos taheun. Tembak Nyi Kokom bari Nyi Kikik seuri. Luka ketang Pak, abdi mah teu nanaon. Tempas Ratna siga nu eraeun pisan. Kunaon ieu teh? Terus terang we atuh Ratna, manggih kabungah naon Ratna teh? Da teu meunak nanaon, dasar we ieu mah Cek Kokom, sok taeun lah. Cek Ratna. Geuning bieu ribut nandang-nandang gitu. Saha nandang teh? Cek Mang Andi. Apaan teueun Ratna Mang? Cek Nyi Kokom Mang nembalankeun. Nu kaget nang Pak. Teu terang-terang. Ratna tungkul. Aya era aya bunga. Keun we Rat tong era-era. Da Bapak oge moal ambek moal naon-naon. Malah atoh we nu aya mun nya Ratna geus boga kikineuan teh. Bapa mah nya tujuan pisan ngan kadewe ulah kabalejog. Ratna kudu bisa milih pisalakieun ulah padu asa lalaki. Maklum lalaki ayeuna mah alus hareupeun sok goreng satukangeun. Ngaku bujangan loba kabuktian. Geus boga anak pamajikan. Jadi ari keur Bapa mah satuju wae. Da teu wasa nyarek, teu wasa nitah. Ayeuna lain zaman baheula. Barudak bisa milih pijodoheun sorangan. Ngabejaan so teh Bapa mah bisi Ratna. Kaduhung akhirna. Sangsara keur laki rabina. Meureun Bapa oge. Sahanteuna milu susah.
Tapi lamun Ratna jujur, rumah tanggana ayem, tentrem, lalugina, bisa hirup, aya dina kasenangan. Meureun Bapak oge, kabawa bunga. Matak penting pisan, milih pisalah kieun teh. Da awewe mah jayana teh ngan sakali keur parawan mungkul. Geus jadi randa mah loba nu ngahina. Ayeuna Ratna geus boga kekenalan kangaranandang urang Cijerah. Syukur pisan. Bapak satuju. Tapi ulah wakadaek mun daek teh mah. Taliti heula kalakuanana. Pariksa heula kapribadianana. Uji heula kanyaahna ku urang. Tah mun bener-bener hade ku Bapak disatujuan. Nepi kakawinna oge. Cek Mang Andi mapatahan ka anakna. Dan sekali penakna ge Pak. Bapak menitos ribut. Cek Ratna. Ih, lain ngaributkeun ieu mah. Mere bong bolongan. Memang kakarep papanggih sakali. Ari sakali teh sok jadi 2 kali, 3 kali. Lila-lila mah pan terus ngahiji. Ari Ratna di papatahan teh sok tara diregepkeun. Ceuk Mang Andi deui. Biasa tuh Mang, aya sieun. Tapi bari hai-hai. Sanes kitu nyarat. Ceuk Kokom. Duka Ratna baeud. Padahal hatena mah bungah lain di kieuna. Ngadenge bapana geus nyatujuan. Bentar kumaha Rat nandang teh. Nya sami biasa rangkang Dodi pami di dieu mah. Tembaratna balham belehem. Eta sakola keneh cenah atawa geus digawe. Cek Mang Andi maklum kolot sok talete. Ari nyariosna tos ngadamel. Geura we enjing ku Bapak taros. Da bari ka dieu saurna mah. Kanca dangu sadayana keur kitu di luar aya nu pupuntenan. Korejat Nyi Kokom cengkat. Terus kahareup rek muka panto. Bray. Horeng teh Haji Ahmad nu maksudna rek ngabejaan. Yen Neng Eti teh rek dikawinkeun tereh-tereh. Kaduana mah cenah bari sakalian we ngalongok ka Nyi Kokom. Geuning Akang. Ceuk Nyi Kokom. Kumaha Nyai cager. Cek Haji Ahmad bari terus we ka jero. Gancang munjungan ka Mang Andi gek diuk ngariung di patengahan. Cara lager di situ aksan. Cek Mang Andi. Pangesto Mang. Sewangsulna kumaha di dieu daramang. Tembal Haji Ahmad. Nya kitu we di dieu mah. Kumaha bejana eti teh. Ceuk Mang Andi deui. Manawi maksad abdi ka dieu teh bade ngawartosan rehna eti teh bade disalametkeun moal lami deui. Kinten-kinten 20 dintenan deui lah. Ceuk Haji Ahmad. Syukur we atuh. Tulus kanu bareto eti teh. Sumuhun ka Herman urang Cijerah. Mugi we dina waktosna. Mang kitu di Ratna tiasa ngungkulan masihan doa restu. Puguh we atuh da kawajiban ka incu. Di dieu ge mun kaparengkeun mah meureun Ratna ge rek disalametkeun. Da geus aya lalaki nu mileuleheungkeunana. Malah urang Cijerah deui. Nya mugi-mugi we atuh pangeran ngaberkahan. Panginten eti ditikahkeun
Teras Ratna kantun Kokom tah. Kumaha Kom? Can mikir-mikir. Kokom teh. Cek Haji Ahmad bari ngareret ka Nyi Kokom. Nya Kom. Kumaha Kokom teh? Piraku kaelehkeun ku Adi. Sok geraneangan pisalah kieun. Keun Mang jeung akangna oge meureun tanggung jawab. Ceuk Mang Andi nembongkeun ka nyaahna. Ari Nyi Kokom kalah kangaruk we. Da manehna oge lain teu niat boga salaki. Ngan lalakina eueuh nu cop jeung lelembutanana. Aya oge nu pika cinta geus rek kawin ka alona sorangan. Da bener pisan Nyi Kokom teh geus katarik birahi ka pentang asmara. Eueuh deui lalaki nu dipika bogoh iwal ti Herman. Boh Neng Eti, boh Nyi Kokom pada kapincut ku Banar Buntut. Nya kitu deui ayeuna Ratna oge geus kaedanan. Sadulur-dulur kapincut ku Banar Buntut mika bogoh mika cinta ka Herman. Nyi Kokom dipaksa dititah neangan pisalakieun. Tapi ngajawabna cukup ku acan hayang rumah tangga we. Alasan kitu teh ku Haji Ahmad jeung ku Mang Ani mah teu ditarima. Da teu kaharti. Ari geus sakitu kadewasaanana nyebutkeun can hayang boga salaki mah. Sedang Neng Eti jeung Ratna anu sahandapeunana oge geus sakitu pangsengna. Ya, ulah sieun-sieun Nyai. Akang nu bakal tanggung jawab mah. Ceuk Haji Ahmad. Kang Abdi mah daya pamunut. Mangga we heula Eti sareng Ratna ti payun. Abdi mah engke we upami tos beres sareng tos aya pameget anu lares-lares nyaheun ka diri abdi. Ceuk Nyi Kokom. Teu nanaon. Ari perkara eta mah nya kumaha deuri Nyai we hayang boga salaki ayeuna-ayeuna hade. Cenah hayang engke nya salahna keur akang mah nya tujuan wae. Ceuk Haji Ahmad bari neuteup ka adina. Keun we atuh Jang Haji, tong dipaksa teuing. Geus hayangeun madang kege wakca sorangan. Ceuk Mang Andi nengahan. Tos wengi geuning Mang. Kitu we lah. Abdi teh moal tiasa lami-lami. Priyogina mah mun ngawartosan wungkul. Ceuk Haji Ahmad. Buru-buru ting atuh Jang Haji. Engke we atuh urang dahar heula. Aya lauk gurame geura. Ceuk Mang Andi nyarek buru-buru balik. Cekap Mang, cekap. Kom, tak iya kerjajannya. Ceuk Haji Ahmad bari ngasongkeun duit ka Nyi Kokom. Gedena 2.000 perak. Ku Nyi Popon ditampanan sup diasupkeun kana jero kutangna. Enggal-enggalan teuing atuh, Kang. Ceuk Nyi Kokom bari jung nangtung rek ngajajabkeun. Nyaeta Kang teh loba keneh kaperluan. Omhat nya Nyai sing hade-hade nya cicing di dieu teh. Ceuk Haji Ahmad bari terus kaluar celak kana beca dijajabkeun ku Nyi Kokom nu jadi adina. Nyi ceuk Mang Andi. Kah Nyi Kokom gancang nyampeurkeun. Keur naon atuh di luar wae? Eta geura beberes anggur mah, geura tutup-tutupkeun ta janela teh. Geus peuting ieu teh. Sok, Rat, kayaknya geura sare. Ceuk Mang Andi. Mah wita can tunuh tuh da Pak. Ceuk Ratna. Kedah ngamalum atuh Pak. Apaan Ratna mah? Nuju ngalamun nu kasep. Hehe, dede. Ceuk Nyi Kokom ngagonyak. Nyapek atuh. Bapa mah da geus tunuh. Ceuk Mang Andi bari koloyong we ka kamarna. Teu lila geus ngagebrak sare.
Kanca dangu sadayana poe eta teh Herman geus janji jeung Neng Eti yen rek lalajo. Tapi Herman can indit keneh ti imahna. Sabab hatena ngarasa bingung. Dumeh we karatna oge geus janji rek datang. Tapi dasar Herman lalaki calaculu. Manehna gilig rek ulin jeung Ratna. Ari ka Neng Eti pipamajikeunana mah cenah rek aya perlu penting. Atuh puguh we Neng Eti teh heraneun. Tara-tara ti sasari Herman jalir janji ari ayeuna bet kitu. Alasan we panginten akang mah nya. Ceuk Neng Eti bari neuteup nembongkeun ka teu percayaan. Tapi Herman tenang-tenang we, teu siga-siga nu boga dosa. Laras akang teh bade aya peryogi nyepiraku deui atuh. Akang kedah sumpah mah. Apan biasana oge akang teh sok tepat wae upami kawarsan teu aya halangan mah. Mung ayeuna punten sanes akang tega. Sanes bade jalir kana janji. Kumaha da bade aya kaperogian anu kacida pentingna. Nyaeta kedah ngabereskeun eta pausahaan. Upami ku akang teu dibereskeun ayeuna nya tangtos akang teh baris rugal ageung. Punten wae akang moal tiasa mugi we Eti tiasa ngamaklum dina lersan ieu mah. Dari nongton kitu pan teu ayeuna oge enjing main keneh. Ceuk Herman bisa we nyaritana teh. Bade ngalereskeun padamalan anu mahna akang teh. Nah atuh teu watos ti kamarina. Ceuk Neng Eti tetep teu percaya. Manawi padamelan itu dongkapna dak-dadakan. Kamari mah da teu aya naon-naon. Mung bieu sonten aya serat tipun paman anu netelakeun supados akang mios ayeuna ka Cianjur. Saurna teh penting teu tiasa dienjingkeun. Geura we ku Eti emutan. Bisa kumaha teuing benduhna pun bapa. Upami akang teu mios ka Cianjur ayeuna. Kumargi kitu akang teh nyuhunkeun kasadaran Eti we. Mugi Eti kersa ngamaklum. Jawab Herman. Bade kaperogian naon atuh. Dugi ka akang diangkir dadak-dadakan teh. Nah aya nu udur atanapi aya kaperogian sanes. Ceuk Neng Eti. Eta saurna mah bade aya lareskeunun. Nyaeta perkawis kiriman barang kalangganan. Aya langganan nu teu ngangken. Ari kupun bapa mah moal tiasa dilareskeun. Margi akang nu ngirim barangna ge. Janten pun bapa teh nyuhunkeun jawaban ti akang ayeuna. Da enjing mah langganan teh moal aya di Cianjur. Ceuk Herman teu beakeun akal. Dasar nu pinter ngomong. Kana nipu teh mani norolong. Kernemean bade nongton deui teh nya. Aya we gogoda teh. Ceuk Neng Eti kukulutus. Keun atuh teu nongton ayeuna mah. Enjing mah pan urang sabaragna duwi kasubuh oge ku akang ditedunan. Ceuk Herman ngolo. Wengi ieu pugu filmna teh sae. Anjing mah buah main keneh buah henteu Kang. Da seueur atuh film sae teh sanes hiji wae. Ari Eti bade nongton mah nya mangga we. Ya ieu artosna ieu. Herman ngasongkeun duit 5.000. Neng Eti mani dolog. Bari jeung rada amek oge ari diasongan duit mah dadak-dadakan jadi marah mai. Nyeh we seuri teu sakara-kara. Mohon bade nongton sareng ibu we nya. Moal bendu kitu akang. Nah nganggo bendu sagala. Sawangsulna akang ku Eti kedah dihapunten. Bet siga pisan anu jalir janji. Padahal mah teu pisan-pisan. Nya sawios satu ari laras aya peryogi mah. Ku abdi oge dimaklum. Ceuk Neng Eti.
nya nuhun we ari ngamaklum mah. Geuning ieu tos bade jam 5. Permios atuh teras ke Cianjur akang teh. Mohon ke Cianjur. Ieu meungpeung sonten keneh da ari wengi mah keung di jalana. Teras kulam di Cianjur. Rupina mah kitu. Kadewe pilih teras kepincut kurang Cianjur. Jadi Cianjur mah istrina ge gareulis. Ceuk Neng Eti bari ngelet. Moal atuh sing percanten we ka akang. Ceuk Herman. Geus kitu mah gerung-gerung ngahirupan motorna, gleyeung maju nyemprung kawetankeun rek ka situ saeur. Demi harita di situ saeur, Ratnasari geus diuk di tepas hareup, bari panon nyerangkeun ka jalan. Sedeng hate geus teu sabar ngarep-ngarep nandang. Ret deui mani geus nyeri beheung sosongeteun. Keur kitu Nyi Kokom kaluar rek ka jalan. Dititah balanya ududeun ku Mang Andi. Ret karatna pok nanya. Anteng-anteng teuing Rat, ngalamun teh. Aduh, beli ruas. Ratna ngaranyug. Mampag nu rek sumping pantennya. Nya kedah kitu, ameh moal pupuntenan deui. Duh, bakal indah hoy nya batur mah. Kokom ngagonjak. Duh kitu nya batur teu naon-naon ge. Dar dituding, alim teuing bohong. Oge Ratna mah. Mangga. Gandeng ce. Ratna ngabalieur. Tuh geuning Rat. Ceuk Nyi Kokom nempo ka jalan. Ratna ge gancang ngaliuk. Mana ce? Nya di mana keneh beureun. Tuh bedanya. Kitu nya cece mah. Ceuk Ratna bari ngabalieur da amek ti dituna mah. Dumeh diheureyan wae ku Nyi Kokom. Nyepek atuh sing jongjon. Da cece mah rek ka jalan. Ceuk Nyi Kokom. Aser naon ce? Rokok piwang bapak. Ceuk Nyi Kokom bari terus we ka jalan. Geus teu luak diuk deui. Ratna ge cengkat. Manehna seuri nempo Nyi Kokom nu pikalucueun teh. Geus kitu manehna turun kaburuan. Reg eureun ngajanteng di sisi jalan. Panon terus ka kaler. Nempoan datangna lalaki nu keur diarep-arep. Unggal motor Honda hejo diteuteub, tapi Herman can mol-mol. Teu kungsi lila, dren. Reg motor Honda eureun tukangeunana. Atuh Ratna mani ngaranjug. Nya ambek hayang nyarekan. Tapi barang diliuk tetela Herman. Atuh dadak-dadakan kaambekna teh leungit. Nyeh we mani ngagelenyu. Lalaunan nyamperkeun bari pok nanya. Kunaon nya Kang teh? Mani ngareuwas we. Mani asal cut angan abdi mah. Piraku. Tos lami Ratna ngantosan teh. Tembal Herman bari neuteub. Lami. Baru ku abdi teh ditinggal we ka kaler. Gini Akang teh sumping ti kidul. Di mana heula ari Akang? Ceuk Ratna teu leh murah imut. Ngahaja we teras ka kidul. Hilap deui puguh Akang teh. Aduh. Namege kamari, nya tos hilap deui. Mangga atuh kalebet Kang. Mangga. Ceuk Herman bari terus asup kaburuan. Motor distandarkeun, sup ka imah gek diuk. Teu lila Mang Andi norojol. Geuning aya tamu. Mang Andi semu nu dareh-deh nakeran. Maklum kapiminantueun. Sumuhun nepangkeun. Tembal Herman bari gancang ngunjungan. Geus kitu gek dariuk deui. Mairan cai atuh kaetu raharat. Sawios Pak, teu kedah ngarepotkeun teuing.
Jawab Herman. Tapi Ratna terus ka tukang. Terila geus balik deui bari nanggeuy baki dieusi 2 gelas kopi jeung 2 keler kue kaleng. Sanes ieu teh da Bapak mah. Asa nambah pisan tepangnya. Anu ti mana Cep teh? Ceuk Mang Ani. Abdi ti Cijerah. Tema Herman pondok. Teuing kunaon rek loba omong teh manehna geumpeur teu kawas nganjang Kanang Eti Sonagar. Tos lami kenal sareng pun anak teh. Mang Andi nanya deui. Nembe Pak. Nya sanaos nembe oge. Mugi-mugi we sing tiasa saterasna. Da teu aya awona sanes ari seueur kekenalan mah. Sawangsulna jalmi nu teu gaduh rencang masok cuang cieung sorangan. Nya nuhun we encep tos kersa amengan kajobong Bapak. Tadi nama isin we Pak bi urang kalebet teh. Henteu Pak ketang Ratna we eta mah. Cek Herman bari tetep tungkul kawas nu era. Ke dupi encep teh sakola kene. Henteu Pak. Terus lami liren. Oh, ngadamel pangintennya. Sumun diajar we Pak, ngiring kapun paman. Ngadamel kana naon Cep? Cek Mang Ani terus-terusan nanya, matak jengkel ka Herman. Karena kolontong malih da nembe wangsul ti Cianjur ngintunkeun barang. Cek Herman mimiti ngarahul. Ulo geuning tebih. Nah, teu dical di Bandung. Cek Mang Ani deui. Manawi Pak, di Bandung mah pangaos teh ringan pisan. Da sanes ka Cianjur wae, ka Jakarta malih dugi ka Surabaya, sanes Kanten. Oh, nya nuhun we atuh. Ari tos gaduh padamelan mah. Santeuna moal repot teuing. Mangga atuh. Cep, disambil geura. Cai we nya. Mangga tuh Pak, ditampi. Cek Herman bari kop kana cai ajangna, regot nginum. Eta atuh rencana dileueut Kang. Atuh lumayan we da sae mah teu. Cek Ratna. Cekap. Jawab Herman. Mohon ya sanes dileueut atuh. Cek Mang Andi. Regot manehna oge nginum. Herman kapaksa ngopi. Sajeroning kitu teh panonna mah ngalet we ka Ratna. Nya kitu deui Ratna. Da puguh sarua pada pangsang. Kolesed Mang Andi ngolesed nganyahokeun kanu ngarora. Manehna terus we ka tukang deui ninggalkeun. Atuh Herman jeung Ratna mani asa dibere kasempetan. Manehna terus uplek ngobrol paduduaan. Sakedeung ngadu imut, ngadu teuteup, bet pada wanter. Diukna oge beuki padeukeut we nepi ka awak teh mineng paadu. Da kitu kahayangna. Sedeng ari Nyi Kokom kanca, harita teh kakara balik tas meuli rokok. Bareng nempo diburuan ngajugrug motor Honda Bulao, manehna ngaranjug. Bet asa-asa geus wawuh kana motor rupa kitu teh. Penasaran terus we dideuketan, red kana nomerna. D894W. Jelas moal salah nomor motor eta teh nomor motor Herman. Atuh gebeg deui manehna gebeg. Wah salah. Motor ieu teh motor Kang Herman. Nah nya kitu nu nganjang ka dieu teh Kang Herman. Piraku deui ari Ratna wawuheun ka Kang Herman mah. Pan ceuk Ratna oge kabogohna teh ngaranna Anang. Tapi nah ieu motorna motor Kang Herman. Da masalah aing ge inget keneh.
biar aku Kang Herman atamu ka dieu mah. Deti saprak aing cicing di dieu boh Mang Andi. Boh mangkatna teu wawuheun jeung Kang Herman. Dah jadi penasaran ieu teh. Kitu cek gerentes Nyi Kokom. Nyi Kokom penasaran. Hayang ngabuktikeun atuh terus we. Gura-giru manehna ka jero. Bray mukakeun panto imah. Breh teh katempo ratna keur ocon jeung Herman. Atuh gebeg. Nyi Kokom mah gebeg. Nya kitu deui ratna jeung Herman. Komo Herman mah leuwih ti ngaranjug barang tetela ka Nyi Kokom teh. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.